Faqudratun iradatu sam'un basur hayatunil ilmu kalamun istamar. Qudrat iradat sama basur jeung hayat ilmu kalam jumlah 20 sifat sakitu sifat nu wajib jumlahna babana mageus tangtu panjangna. Bismillahirrahmanirrahim. Faqudratun maka sifat kudrat, maka keji sifat kudrat. Iradatun sareng sifat iradat kudrat hartosna kawasa Allah. Iradatun sareng sifat iradatun sifat iradat hartosna kersa Allah. Sam'un sifat sama hartosna ngadangu Allah. Basor sareng sifat basor hartosna ningali Allah. Teu sareng katang basor sifat basor hartosna ningali Allah. Hayatun sifat hayat hartosna hirup Allah. Al ilmu sifat ilmu hartosna uning Allah. Kalamun sifat kalam hartosna ngadawuh Allah. Istamar anu nyata geus tetep itu kalam. Aman 10. Wajaidun sareng eta anu wenang bi fadli kalawan padualna Allah, kalawan kaunggulanna Allah subhanahu wa ta'ala, wa adli sareng keadilan Allah, tarkun ari ninggalkeun likulli mumkinin pikeun setiap anu mungkin keeta kapilih sapertikeun midamalna itu likulli mumkinin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin hadirat antriyin wal santriyah oge muslim muslimat nu dimana we ayana. Insyaallah dina dangat ayeuna abdi bade ngalajengkeun deui ngalogat nadom Mantumatu Aqidatul Awam di Syed Ahmad Al-Marzuqil Malikil Maki anu disyarahan namina Nurud Dalam disyarahan ku Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Qala Syekhul Mualliful Kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayeuna bagian bet ke 8 uang di awasolal nadomanana teras ke logat Sundana tilu bet we nya dilajengkeun ayeuna bet 8 10 11 insyaallah. Dina bet 8 aya 2 ieu kana aya 2 harti. Bismillahirrahmanirrahim. Faqudratun iradatun sab'un ulanginya. Faqudratun iradatu sab'un basur hayatunil ilmu kalamun istamar. Qudrat iradat sama basur jeung hayat ilmu kalam jumlah 20 sifat sakitu sifat nu wajib jumlahna babana mageus tangtu panjangna. Eta arti bet ke 8-nya. Ayeuna buka halaman anu salajengna. Nah eta halaman 11-nya. Wajaijun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafa'lihi. Wajaijun bi fadlihi wa adlihi tarkulli kulli mumkinin kafa'lihi. Nuwanang di Allah eta hiji sifat ngadamel mumkin pan. Nuwanang di Allah eta hiji sifat ngadamel mungkin henteu moal lepat. Ya.
arsala anbiya dhawi fatana bisinki wa tabligi wal amanah. Wajib di Rasul sifat patona, sidik tablik sareng sifat amanah. Masya Allah, terobet lah. Ayeuna uang di logat Sundanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakudratun maka sifat kudrat, maka keji sifat kudrat. Irodatun sareng sifat irodat kudrat hartosna kawasa Allah. Irodatun sareng sifat irodatun sifat irodat hartosna kersa Allah. Samun sifat sama hartosna ngadangu Allah. Basor sareng sifat basor hartosna ningali Allah. Teu sareng katang basor sifat basor hartosna ningali Allah. Hayatun sifat hayat hartosna hirup Allah. Al ilmu sifat ilmu hartosna uning Allah. Kalamun sifat kalam hartosna ngadawuh Allah. Istamar anu nyata geus tetep itu kalam. Aman 10. Wajahidun sareng eta anu wenang bifadli kalawan padualna Allah, kalawan kaunggulanna Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adli sareng keadilan Allah, tarkun ari ninggalkeun likulli mumkinin pikeun setiap anu mungkin keeta kapilih sapertikeun midamalna itu likulli mumkinin. Arsala parantos ngutus Allah anbiya ka pirang-pirang para nabi dawi fatona anu ngagaduhan sifat pintar bisidki kalawan jujur wa tabligh sareng nyampaikeun wal amanah sareng kapercaya. Sidik amanah tabligh fatona qili bahiyanat fi kitman biladah. Jadi sifat wajib di Rasul ayat 4-nya. Nah, itu wajib diketahui. Sidik amanah tabligh fatona. Nah, jantan dina perkawis ieu sabaraha rupiah nu bade bahasnya. Nah, dina qauluhu fallahu mawjudun ya. Musannif menggunakan sifat nu wajib di Allah ya 20 sifat nu kudu diketahuinya. Wajib diketahui aya nafsiyah, sifat nafsiyah, salabiyah, ma'ani sareng ma'nawiyah gitu. Nah dimulaina dina ieu dina kudrat, iradat, ilmu eta sifat ma'ani, ma'naw kadina sifat ma'ani ma'nawiyah saurna doman ieu nya gitu. Namun di nafsiyah salabiyah ge dibahas dina fallahu mawjudun qadimul baqi. Jadi sifat wajib di Allah 20, sifat nu di Allah 20, sifat nu muhal di Allah, nu wenang di Allahnya. Sifat nu wenang di Allahnya eta fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Dina qauluhu wa jaizun bi fadlihi wa adlihi ya. Kalawan keunggulan sareng keadilan Allah bade ngantunkeun atawa midamel eta mah telangkung Gusti Allah. Telangkung Allah eta bade midamel ne lakukan eta padamelan kitu. Telangkung Allah. Eta sifat menang di Allah. Arsalal anbiya, Allah patos ngutus para nabi teh ku sifat-sifat jujur, benar, kepercayaan sareng pintar. Ya atuh da sifat Rasul pasti kesifatan etanya. Jantan mustahil di para Rasul bohong, cidera, khianat, oge bodoh eta mustahil di para Rasul gitu. Insyaallah lajengan deui ke nusalajengna wa zaijun fi haqqihim min aradi. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan aya manfaatna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.